Balik sakola mamawa endog sugante nitah menggorengkeun. Ari pek teh hayang seblak cenah ieu teh di endogan. Padahal di teteh oge aya endog ieu teh. Tapi ieu mah kalamawati imah. Ya sudahkeun bae. Karena teteh baik hati tidak sombong rajin nabung di warung. Langsung wae ku teteh ieu dijieunkeun seblakna nya besti. Untung we ieu teh jajan seblakna rada lobaan. Jadi we teu mendenghel dina hate. Tah ieu seblakna aya tulang 2.000, tahu 1.000, cikuas 1.000. Cikuana 2.000 eta teh. Ditambahan deui ku tahu koneng cenah. Nah cekeng kunaon teu make kurupak-kurupuk. Da abi mah teu resep ku kurupukan cenah teteh resepna nu kararitu. Oh kitu. Teu kusabab geus ngagolak iku teteh langsung disamaraan cenah samarana hayang disamara balado. Dikarenakan ieu teh cenah resep lada tuh ladana teh hampir dek 2 sendok ieu teh besti. Dikersakeun barudak ayeuna mah nya resep lada besti. Terus teteh hayang pake saledri jeung cuka siap cekengan teh. Terus deui teteh hayang ditambahan siomay cenah. Ngarah teu kagok wareg ngarah teu kagok loba cenah. Tuh wah ieu mah moal teu wareg bestinya. Alhamdulillah asak we tuh besti langsung we diwadahan. Tapi wadahna yang kena plastik cenah ieu. Beres tong hilap sanguan.